Syafi'i hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ieu mah makhluk. Jangan bari nunjuk ieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sabagdan. Wah, Syafi'i bahaya kuan. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudna atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh kieu mana aya? Belah mana teh ge moal bejakeun. Aya belah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya. Nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, ieu nu opat eta makhluk cek nya teh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri deh. Oh benar. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakana. Berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kanjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kanjeng Nabi teh geus jelas Pak. Kula mah hayang naon tuh nih. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ni. Ceurik pan ni ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu ni teu ka surga atuh kula ge pan calon ni. Berarti kula mah rasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya ni. Boro-boro di surga di dunia gitu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge eueuh di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok hajung wow. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi itu bisa non gitu ngaranna itu bisa non cerah teu aya pencerahan otak teh kieu kararieu hudang teh hudangnya pergel
tunduk biasa kurang ngadengikeun eta guyonan tiga sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mah tah ngaji cek nya teh asa di alam mana meureun emang kona kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan deui cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi gitu guyon sange Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang saya eta tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu kontak gede jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek eta teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh tengah ngalalagaan eta kok kitu ngaranna jet hebat Kanjeng Nabi mentak ngahijieun Kanjeng Nabi waktu naon gitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa tuh pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wayah ditoel-toel atuh ku urang wayah dilangketek-langketek atuh wayah di Bismillahirrahmanirrahim Ya qat'ul islami utawi ridah iku megatkeun Islam biniyatin kalawan niat au gauli kufrin atawa ucapan kufur au falin atawa pagawean kufur sawaun qalahu iku pada utawi entah ngucap ya uang huing gaul istihzaan Nararah ngaguguyon au inadan atawa angas au i'tiqadan atawa karena arah pertekad. Faman nafasa ni'ama ka utawi sapa man iku nganapikeun ya man ing zat kang ngadamal awir rusula atawa ing pirang-pirang utusan au kadzdzaba rasulan atawa ngagorokeun ya si man ing utusan au halala muharraman bil ijma'i atawa ngahalalkeun ya man ingkang den haramkeun kalawan ijma' kazina kaya zina au aksahu aksahulan sabalike allala muharram aw nafau juba mujma'in alaiha tawa ngadapikeun ya siman ing wajib kang mujma' alaih aw aksahu atawa sabalike perkara yakni napa wujuba aw azama alal kufi godan atawa ngazam yakman ingat tasukupur ing dalam engkau esok aw taraddada fihi atawa mang-mang yakman fihi ing dalam kufur kafara maka kufurlah ya maka kufur ya urang masih keneh nyaritakeun tentang ridah murtad eta qat'ul Islam ridah teh qat'ul Islam jelema nu ridah ngaranna murtad ridahna
megatkeun Islam boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean mantak sing hade ucapkeun ucapan-ucapan kufur namah boh istihza ngageuh-geuhkeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekad tah eta ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun henteu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min numantak faman nafasani asa jelma anu nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur tak sing hade geus tambah dibahas kana awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuy jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad pokosna awanafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas manu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabe Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran kejadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tak ieu keyakinan mah mahal nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger
masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa Tuhan Anak Tuhan naon deui hiji eta kos kitu kafir sia deh geus urang ngaku harimau saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maot Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain kitu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabiya ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran Musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teu budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah seringan jadi babari orang atuh nu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya ayo coba tadi ome ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae kita ka dieu jauh algola atawa ngomong kieu nya caki Zaid teh heuy nabi urang mah jahoreng kulitna hideung murtad sia sembarangan sia emang orang Brebes An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin gairu Quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya di nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama nabi di pangkat tupang luhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun autu lalurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat tu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate
ku cara ngabeningkeun hati urang lamun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi murtad geus bersih murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hese ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus Bladi Tunato Kadina Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate ndeuk hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah taala geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Avanza ulah aya Kijang ulah aya Serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepet bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teh azan diderejaeun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh ke tenang we sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola endah neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui cek majikan geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikanna mah bagus dan ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu na hese wali mah eueuh nanaonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah tuh kan utar atur kari itu lain hayung micenan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten boa aya wae
Saprovinsi Banten buah aya buah saprovinsi Jawa Barat buah aya buah Masya Allah numantaku urang di zarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana numantaku urang di zarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kuku mage hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis teh kukula diusulkeun boboh geus bau jasa burungnya nama teh usal-usul Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadain nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nante ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo laga bae keke cenah indit sorangan ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku ditanggap ieu coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masya Allah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah saha lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh Nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran ambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus ku urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna
Wallahul la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ka jero. Mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah. Neule segala rupa nu kadeuleu sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat lamun geus mantep karak mengarah kadinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheu horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah ulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deres teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng karena perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek eta teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah
au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat batina Quran mujman ala subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah. Nun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar atap Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk ieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuan anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula mah nunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar maksudna atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah jadi bae lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang we ge mana aya belah mana teh ge moal bejakeun aya belah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu punya wah bae Taurat dikieu-kieu punya Zabur Injil nah ieu nu opat eta makhluk cek nya saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri deh benar tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya biasa guyon teh biasa anjeun Nabi ge guyon
ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Tuan kula mah hayang naon tuh nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceurik pan ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan ngaranna lalagaan kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok hajung wow maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik pohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kieu kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengikeun eta guyonan tiga sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mah tah ngaji cakna teh asa di alam mana meureun emang gonna kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja lamun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge atuh guyon sange Kangjeng Nabi aya nu balap lompat Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taekeun ka anak onta geus menang saya eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu onta gede jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek eta teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta kan nalalagaan mah eta kok kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaanna cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa tau pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang merotan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cekeun teh ieu piala rek dibikeun ka yang mana eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana burak naon kadang-kadang peupeus
piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo sono ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan sono ngagebrah Siti Aisyah kan kaget sono wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan sono tadi dada cek Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget tetep pamajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kan kartikeun ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah beh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek bari kieu ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamat baneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh sen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja jieu atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kede anteupeun heula heulanan ke urang bakal kapanggih motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhaffa bi sunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul nyenteng-nyenteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul gitu hebat ngomongnya laisa adabi adab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji
ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab mah situasi bae eta mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah nabi ulah sok make dihela-hela teu mah ngadaharapan korma di urang mah pan sangu teu lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya kudu mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tidak kuat ngomong gitu sing aduh lah gogoyon ndek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geunah urang lamun parena ulah tongsan teuh eta bahaya teh tongsan beuh budak pare mah teh nyaho ka tongsan asal geus dibere tongsan we sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bayar nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolok mun ku ari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia belon-belon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeg ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ieu mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyaho ka kula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing segera turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya di forum harita. Nu ditahdarkeun nanti dulu, setelah dahar-dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana, muruan terus, dalilnya apa, terus ada untuk dalil-dalil, wah muringis-muringisnya, lah sambarangan, murtad sia, kukula digitukeun, nyana marah, enak aja ngemurtadin saya, lu murtad, gitukeun nyana, atuh kula ge make hizib gituna, boh, hampir ngejengkang nyana. Mentah hampura, ditakeun mentah hampura. Masya Allah, mentah hampura awas ya kuai. Dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untung.
Pernah terjadi tak Kiai? Teu daek-daek deui nya asal aya kula bembung ngomong hiji jeung Ki Uci cekeun. Bong ya kena asal nya diondang ka dieu. Aya Ki Ucin teu? Henteu kajeun, mun aya Ki Ucin bung cek kena. Tapi satu ketika nya datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jadinya ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tama hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun diirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kuari teu. Ayo. Atawa kieu. Galim azbarak fa innahu sunnatun. Tah. Kuku potongan tah sunah Nabi tah. Galim azbarak. Sunah Nabi tah potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh poe Kemis, poe Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe Kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh moal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mah usah pake ngeuretan kuku sial Poe Kemis, poe Jumat, mun poe Kemis poe, mun poe Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, "Hei, tuh tetegan kuku sunah Nabi tah." Kumaha ngomong? La aful, wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunah moal aing moal ngeretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta. Maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing moal ngeretan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal wakalan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos kitu. Kunaon emang moal wakat? Henteu moal bae moal wakalan. Henteu naon. Lain gerak-gerakan itu sunnah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ima kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadei kiai blon. Iya ngomong kos gitu teh sembarangan. Moal gula mah laaf ulu ingkana sunatan. Moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage. Masyaallah karim eta murtad. Iyalah ngabohongkeun ka Rasul, ngabohongkeun ka Nabi, nyarekanan Nabi. Ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun ka ngaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus bujba ala subutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah Nabi teu nganggap ka sunah Nabi ngalecehkeun ka sunah Nabi ieu murtad naudzubillah min yalik wa min dzalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala wallahu a'lam.